mata cita-cita bapak aing supaya palalinter teh hayang gawe teh ku otak. Otak Itu intinya mah ku kapinteranana. Itu dites sekali teh lulus, 2 kali, 3 kali sugan lulus. Merih, perih. Ya, Pak. Bah, jangan aja kemana itu budak teh asa terang panggil nya teh budak teh Gusti hayang ieu wa ieu mun ieu hayang nean gawe meureun wa sugan atuh si uapan deket pabrik-pabrik masalahna teh bah ayeuna mah hese bah hese nanti naon kudu main kieu tah duit wae oh anu kudu duit dah ayeuna mah atuh ngalah duit teh ku duit teh istilahna ngalah duit kudu ku duit ayeuna mah ngalah lauk kudu ku lauk deui teh oh gitu kan ulang teh wa maksud gawe teh rek kana duit. Nah, bisa ku duit kumaha teh permasalahanna. Atuh kieu mang cocot. Lamun kudu nama meureunya aya budak hayang gawe teh matak disakolahkeun teh tepi ka SMA teh supaya bisa gawe. Eta mah tinggal di interview, ijazahna bagus, otakna cerdas, lolos. Ayeuna mah bah erek otakna pinter, rek gitu pinter, wah duit mah teu bisa. Tah, wah teh rada keselna teh kitu nya. Kahayang teh atuh lamun pabrik matak ngaya teh pabrik ongko pabrik teh orang batur nu nyieun di negara Indonesia teh. Tapi meuni teu diprioritaskeun masyarakat teh. Gitu. Itu serba rurungnya. Heeh. Beuneu di ditu nama gratis eta wa. Kira agerin gawe mah cukup ku interview ngalamar. Komplit KTP kakak komplit interview baheula mah kitunya. Pak, baheula. Mangjot baheula mah acan ayu nemoni aing gitu. Lain, Bah, jadi kieu cek mangjot mah. Baheula mah lamun kaluaran SMA teh si ijazah teh berharga wa. Baheula mah. Teu cara ayeuna. Sigana teh geus hargaanna ijazah SMA. Lah teu wa. Da inti-intina mah kudu main leuleur wae. Naon nya ternyata duit teh susah tuh gitu mah wa. Nyata abah teh keur kieu, kudu mah ngaluarkeun duit. Yang gede meureunnya. Sabaraha teh? Wah, kira-kira nu apal. Benang ku 1 juta. Benang juta cenah baraya. Sabaraha tuh? Lalaki teh 25. Aing mah lebar euy. 20. Awewe mah 15, tawa 10. Oh, astagfirullahaladzim. Kumaha tah bae geus kitu? Ingat tuh gitu mah lieur aing. Eta ge aya ba anu lewat linknya anu bisa dicicil teh teh. Cicil teh dicicil sukan aya ieu gitu. Iya nyokot motor. Kan ngaran teh siga nyokot motor gitu bener aya nama gitu tah. Itu DP gitu tah. Sukan tuh apa? Ngobrolkeun mah da duit di mana tuh abah wae. Ai sabenerna mah meureunnya bah eta teh itu pihak pabrik nama tidak ada pelaturan gitu teh. Pengumutan di pabrik tidak ada. Pabrik mah teh nekankeun tapi kadinya. Eta biasa we eta nu. Oknum teh mah. Kararituna nya eta. Oknum. Ya ini kadang ngoncan ku ieu ku bapak aing. Bapak aing. Lah haruslah kudu kitu atuh euy kieu mah beratkeun we. Masalahna mah kieu bah. Keur zaman UA jadi RT di ditunya. Oh si Wak kantosnya jantan RT nya. Alhamdulillah sering. Sering. Itu upami tos Senior. Tos menang. Kadang nama tos menang 2 periode. Tilu sorang mah. 4. Tahu laku si Jokowi. Lebih di presiden. 4 kali 5 lah 4 kali ganti lurah. Aduh. Buat dengan kemarin mah kapilih DG turun sorangan gitu geus bosen lah lo bakene nu palalinter nu jag-jag. Saleuheung bah make duit teh bener gawe. Nya gua mah nangani teh geus 3 urang termasuk budak gua baheula duit teh heula gawe henteu. Gitu eta teh. Itu Goblok nya teh jelema ayeuna mah. Keur zaman budak gua.
nganu alus mah kabeneran bahasa budak ua mah ti heula teh duit mah paneuri keur jaman 3 juta kerja Kali mati sama. 3 juta Eta teh. budak ua teh emang cocok nu badag teh Si tapi Cikang tapi budak ua mah lamun geus puguh ka ACC katarima gawe duit langsung anu bahaya mah gawe can katarima jang ipan duit geus asup ta eta Hese eta anu mah. baur teh nyokotna deui teh banyak eta teh lain hiji dua korban eta tehnya tah ayeuna mah tahun 2025 mah di tahun 2023 teh tos di atas 10 eta teh ayeuna mah saurna mah kedah aya we 20 mah mun lalaki mun istri malah di atas 10 hayang atuh mending gitu tak kumaha teh si abah teh kitu kan cita-cita yang kasupkeun si Aaji cenah ka pabrik teh. ingat tuh gitu mah lieur bro. Ari abah mahnya ari wa mah ulah lah anu penting mah urang mah daripada cilaka hanas urang teh gudar gedar unyam minjem ke Bang Emok Eta mah ulah. gitu pokoknya wanti-wanti teh ayeuna hati-hati lah pokoknya mencari pekerjaan itu teh masalah nama banyak oknumna teh bah nu ieu teh da meureun oknum teh lain hiji lain dua ayeuna mun saurang 2 juta ge mun dikali 10 oknum geus 20 juta Mun 2 juta ya kumaha ya 20 ayeuna mah saurna teh 20 lah lalaki mun istri mah ya 10-an tapi lamun nu tos aya rezekina mah aya samare tetanggi kamari dinaling eta mah nya Ono jalur aplikasi teh ya. aplikasi dinaling eta mah teu nganggonan Tah sugan itu si abah sugan tah nganggo jalur eta. mudah-mudahan atunya orang Jambian Tah Bapak Aing Bapak Dedi Mulyadi mun tiasa mah nu kararitu teh calo-calo kitu teh hoyong ditartibkeun lah nya ngaberatkeun ka rakyat mah komo rakyat nu teu gaduh Pak Gubernur sakali deui hoyong ditinjau tah saurna teh nah ayeuna mah intina mah ti Jawa Barat teh heula Bapak Aing nya anu karunya mah bah anu geus hayang gawe pas mayar meureunan darasa maneh geus gawe nya hayang memotoran nganyuk motor ai gawe teh sabulan 2 bulan dieureunkeun motor bayareun urut ladang asup meureun can kabalikeun karunya seueur seueur teh nah intina mah sakali deui meureun ti wage samilah kitu meureunnya siga ceuk abah hoyong ditertibkeun sanes diberantasnya banyak hoyong ditertibkeun gitu lah ulah aya anu kitu gitulah da rakyat teh keur ngoceak ngajerit hayang didamel ngan aya istilah cari uang harus ku uang tah hayang ulah kitu lebih baik cari uang sama prestasi gitu ipannya sok Setuju Wak. cari uang mah ku prestasi anak dites pintar layak silahkan masuk Ini itunya kene usahanya. usaha gitu lebih baik cari uang dengan prestasi daripada cari uang sama uang nya cek paribasana tegas we ti uang mah ya cek paribasana cek ari uang mah ngusap lauk ku lauk deui tah gitu teh jadi masalah jadi masalah eta mah. Ulah kieu ya cek majocot mah nya heueuh keun lah buka di 10 juta atau 11 juta mah lebar itu mending kena pakai modal usaha cek majocot mah gitu sok cek kae majocot gitu pasadayana gitunya warga Cianjur atau luar Cianjur anu luar di sekolah SMA na gitu lebar baraya lebar sur mang cocot mah gitu mending pakai modal usaha segitu di mang cocot mah hoyong pokokna mah ka bapak aing nu kitu teh panginten hoyong ditertibkeun ulah aya nu kitu-kitulah tah da mata cita-cita bapak aing supaya palalinter teh hayang gawe teh ku otak otak itu intina mah ku kapinteranana itu dites sakali teh lulus 2 kali katilu kalina sugan lulus merih perih nya bah sakitu bareasuna ti uwa teu hilap nyungkeun dihapunten sakali deui pilih aya kata-kata anu nyeredet
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baraya Sunda.